buru. Ayo nanti geus jam 7:20 jam asup sekolah teh jam 7. Marada sadar teh sih, marana teh geus telat asup sekolah. Orangnya ngasuh. Izinkan ayeuna nya. Orang ngan telat 20 menit unggul dah, please lah ke ayeuna unggul, mau ngulang di. Da paca, lah dade lagi toleransi waktu. Maksudna teh teu bisa geus eueuh toleransi waktu. Aturan mah tetep aturan. Lamun marane hayang asup ka kelas, marane kudu izin heula ka guru piket. Kemarin si mana wae, ning karang datang. Ya wae. Tidak ya lah, ketimbang marane geus asup ka kelas. Barudak aya tugas di Paderusna nuju aya rapat. Nah, temana bebas, mung kudu aya laporan hasil analisis jeung PowerPoint-na dipresentasikeuna di Minggon Payun. Ya, tapi Jang kelompokna tos aya dina grup, dipilih ku Paderusnya. Dap, bikin orang lah 4 gorengan. Dan sarapan. Kebiasaan maneh mah. Atuh daya mana duit? Pakai duit mana lah tuh? Lah, kamari kan geus. Aya nama orang teu boga duit keur magikeun maneh. Hitungan pisan maneh mah jeung babaturan teh. Ya duitna dulu bikin gorengan jeung urang bisi ka budang. Hey, how do we do our group assignment? Assignment is quite complicated. However, we analyze it first, and then we can make the report, and then we can present it. Tapi kalian harus dipilih. How about the topic of local culture from Sunda? I agree. Okay, now let's divide the text. Then, can you write the report then? And also you and me, because and I will analyze it. And also, Rizky, can you make the report? Okay. Okay, so we finish it after school in my house, okay? Okay. Masa? Ningali si Ipang? Teu urang teu ningali manehna. Iya asli. Ya, non atuh. Budak teh nya. Pan. Kenaon di dieu? Biasa dengan awas segar. Orang uga diajak.
Tadi di absen teh kumis aja. Lah gitu namun maneh bolos wae carek jadi naon ka hareupna. Tugas maneh geus numpuk oge nih. Bisa kalian ya tugas orang ku maneh juga biasa. Oh, orang nebeng di ka imah juga biasa. Orang nungguan di arep undang. Oh iya, meninggalkan orang itu. Orangnya sih ngadar balik ada pengganti. Lah, emang orang telat? Salah sorangan mana yang telat? Kan telat 5 menit unggul dah. Mana kan bisa ngomong lah. Kita juga dipermasalahkan mana yang geus we udah salah sorangan. Ngomong naon mana? Ini jadi gitu. Ya, terserah lah. Kita mah lain urusan urang. Naon maksud mana? Naon? Iya teh aya naon sih? Kunaon sih marane garalut? Kita pan besti. Sieu tah tinggalkeun urang mah dihukum ban. Dengekeun ya. Aing geus muak nanaon kudu nurutkeun ke hayang sia. Sia teh adil ka urang sangeunahna we. Maksud sia naonna? Stop. Enggeus tong parasea masalah kos kieu kumpul bisa dibereskeun kalian alus teu kudu parasea. Nya jiga dina hadis. Masya Allah. Gusti kunaon atuh mun parasea karena kan mah bisa berbeut. Ya bener. Ya aku gara-gara masalah ini jadi bisa merusak sagalana. Kan marane teh geus deukeut. Urang ge mungkin kan manehna ninggalkeun urang. Orang teh fokus dengan diri sorangan, jadi teu ngartikeun perasaan batur. Terus bisa jadi aya hiji hal anu nyieun Dapi jadi kitu. Tadi Anjina ngomong bahwa Dapi kesel ka Ipang. Tapi dah Davi mah jangan mana sensitifnya, jadi sok gampang ngerasa tersinggung. Badan orang kudu nyarita kade ka Anjeunna sampe segala nyam. Orang yakin ayeuna lamun orang di bebarengan deui ieu masalah pasti bisa beres. Aya orang sagodeun Davi. Bunga. Itu kan Davi tuh. Tapi baru balik kamu kenapa? Biasa. Turut yang seripan. Apa baca kayak tuh? Maksudnya teh naon bisa kos kitu. Ya, orang capek geus Ipang. Soalnya orang dimanfaatkan wae jeung diperlakukan sangeunahna. Jadi we Hati-hati. Mana kita anak dulu oge dalam masalah. Justru bisa wae ngarugikeun maneh ramai. Mana ge mun boga dendam atau ade paman bisi panggung kebetulan deket meureun. Nah bener tuh, daripada nikah terus, lebih baik kita cari cara biar kita pacar lagi. Nah, mereka punya lagi baikkan. Bener eta. Dalam menghadapi perjuangan ge, karena mau open bantu pantai. ya karena orangnya bakal mencoba buat jadi lebih adil lah daripada orang lainnya. Soalnya orangnya udah capek atau udah dimanfaatkan di yang diperlakukan sama Hawaii namanya.
ada inget sih alasan si Davi ngerasa capek ke Ipang? Nya cenah Davi geus semua ka Ipang lantaran sok-sok ngeunahna wae ka Davi. Tapi aya deting meureun mah si Ipang teh asa seungeunah mah ka si Davi teh. Tina nitah-nitah lah jeung omonganna teh asa tapi kageunaheun kana hate geuning. Meureunnya salian ti eta dua budak eta karakterna emang beda. Aya si Davi mah hati-hatinya zamanna teh. Lamun si Ipang si eta mah sok poporongos ti geulana teh. Emang kitu nih. Jiga mah gara-gara eta da eta teh. Heueuh nya, urang oge sok ningali si Davi teh sok asa gampang kasinggung wae. Lamun aya anu teu dipikaresep ku manehanana, pasti langsung ngambek atawa kesel. Padahal si Ipang oge teu niat nyeri hate. Ngan eta mah gaya bahasana we nu kadang jadi salah paham. Tapi tetap we ngaberekeun masalah mah teh kekerasan teh salah. Sakunaha mah ngomong baik-baik anu teu rumit teh masalahna. Pidanya kudu bisa saling ngerti. Davi meureun kudu leuwih sabar jeung Ipang tah kudu leuwih merhatikeun perasaan Davi. Lamun teu kitu sih bisa leuwih jauh nyang kena. Maraneh geus nyobaan mantuan ngobrol. Urang sih sieun lamun maranehna pa cicing-cicing wae. Malahan jadi butut keadaan kelas oge jadi teu meureunah. Cek urang mah maranehanana kena sok jeung meunangkeun dirina sorangan-sorangan. Sabab lamun arurang pipiruaneun malah makin bisa jadi runyam masalahna. Terus kumaha aya jalan anu sanes kira-kira? Urangan ukur bisa miharep sangkan dua nara sadar kana kasalahanana masing-masing jeung silih hampura. Nya, moga-moga dua dana bisa pahade deui. Dit, mana kunaon sih tita tadi cicing wae? Ambak wepi nempo si Davi jeung si Ipang makin lila makin ngeselkeun. Kumaha urang teu ambek coba. Urang geus loba cicing. Tapi manehna malah makin lila makin jadi. Urang nyaho maneh paduli Dit. Tapi serius geura aya cara lain nu bisa ngabantuan maranehna salain ti gelut. Pan tugas arong oge numpuk. Urang teu hayang maneh menang masalah jeung ngapohokeun sakola. Di urang kudu kumaha? Cicing wae kitu. Nya teu kudu cicing sih. Maneh bisa ngabantuan maranehna pas maranehna geus tenang. Ayeuna mah tugas selawe ku urang bantuan asal maneh daek fokus. Kamu pastinya aku nurut. Nya atuh, pan kabogoh adik nu pinter jeung bijaksana. Oke lah. Tugas heula. Ngan beres tugas, traktir urang es tehnya. Ampun, dasar modus nyanggeus asalkan maneh teu nyaluan gelut deui nya. Siap, Bos. Nyanggeus hayu urang ka kelas. Ayo. Yang manehna jadi saking abdi rajin bisa acana di sikapna oge robah sugan manehna kenang bicaraannya. Nya urang ge robah kan aku di situ manehna geus aya di kelas. Padahal baheula manehna teu paduli pisan kana pelajaran, tapi anu penting bedanya. Ya alus atuh lamun kitu mah nunjukkeun namun manehna bisa ngubah jeung teu dimanfaatkeun jiga nu saacana. Karena sadar sih saat si Davi jeung si Ipang lulus si Davi jadi berubah. Meureun manehanana ayeuna geus mikirnya manehanana ayeuna kudu fokus ka masa depanna. Urang salut sih jeung Davi tina babaraha poe ieu manehna daek usaha jeung ngarobah tina kajadian kamari bener aya kumaha nya. Bener.
Pang, orang kudu ngomong serius ya. Mane apa-apaan? Si Dapi keur kecewa ke mane? Kecewa maksudnya? Ipang, mana sok sekayang we ka si Dapi. Urang oge nyaho maneh babaturan deket si Dapi ngan maneh ge moal bisa teterusan kitu si Dapi ge da boga hate. Kitu oge sih. Urang ngan saukur minta bantuan manehna. Ngan lamun manehna teu ngarasa kitu berarti urang salah. Nya, arurang kabehan nyaho maneh teu bermaksud goreng. Ngan maneh kudu peka ka teh Dapi. Cara maneh minta bantuan oge salah. Maneh bisa ngomong ge leuwih alus. Coba atuh maneh minta hampura ka si Dapi. Lamun bener-bener sadar hayang ngahaluskeun kabehana, maneh oge pasti ngarti da. Maneh mah babaturan deket si Dapi, hayulah urang minta hampura tong ngajieun masalah ieu teu beres-beres. Karena bener oge sih urang sok poho. Tapi lain saukur babaturan sok ngalakukan hal-hal bareng. Arurang kabehan hayang anu alus yang maneh duaan, yang arurang oge. Bener, cing teh Dapi bisa ngarti, jeung marane bisa biasa deui. Ayo semangat arurang kabeh ngadukung maneh Pan. Supaya hukuman orang beres, orang bisa bawa motor ini. Geus menang deui wae atuh eta kunci motor. Buset, jadi hukum maneh geus beres. Yoi, bandara itu makin kunci. Ayeuna orang yang berubah, mau misalkan kolot nih. Ade atuh, ari geus boga niatan arek loba mah. Nah, maneh ya kudu nunjukkeun ka keluarga maneh bahwa maneh bisa jadi lebih hade. Orangnya berusaha mau misalkan kolot nih. Kunci orang ke mana? Dia di pesak. Serius maneh? Coba inget-inget deui, terakhir disimpan di mana? Sumpah, lima di pesak. Barudak, ari nu ke siripan teh. Orang teh ningali. Sarua orang yang teh ningali pan tadi terakhir di mana, Pang? Duh, kumaha tuh? Mengingit di orang dihukum keluarga. Coba atuh urang teh ka kantin atawa ka parkiran. Tadi Pan urang kadinya. Ayo orang teh. Oh, Pan euy. Geus sarua Pan teh ge eueuh Tuh. Dap, aik naon ka dieu? Ieu nu maneh orang menang ieu dia bisa acak di kelas. Cerita. Dia orang panik pisan, panyate beneran leungit. Untung we teh kemana-mana, awan ngejaya oge sih. Dap, urang ngapuranya kamari urang keras ka maneh. Urang salah ngelakukan gitu. Geus lah teu kana naon, tong dibahas lah. Kan ya orang emang terbukti lamun dilakukan saganana. Nya. Ngapuranya, urangnya orang salah. Nama orang balik bareng we. Gaskan, yuk. Lah. Ayo Dap, balik kayu we bareng si urang. Oke.